Ya ge nyarita ge bahasa urang bahasa biasa Sunda apa teu hayang Indonesia ada Garut teh Jawa Barat aya urang mah nyata sok ieu ngadidik budak teh ku bahasa Indonesia lamun balik awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur pan teu ecereug teh awas jangan main sisi solokan palid keh kurumoy akina ti kota bari ti Bandung weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik adak kuring mah Sunda we nya rek neangan ilmu teh babari awak ibu jadi ilmu jadi pan awak ibu teh tina taneuh cai angin seuneu geus sok rasakeun aya seuneu awak ibu aya coba kieukeun hah da panas teh aya angin awak ibu napas aya taneuh na awak ibu sumsum jadi balung jadi bagal pengawasa ladang tina pepelakan bebetian berarti urang teh tina saripati taneuh tuh cai angin seuneu taneuh tah guru urang teh eta sebener teu kudu luhur-luhur teh guru tina taneuh diidek dileyek digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan dingewaan halodo genep bulan nolol hujan sapoe ngaran taneuh halodo genep bulan nolol hujan sapoe jukut hejo deui nu tani jadi deui pelut aya deui lauk hirup deui artina taneuh teu boga panyakit dendam matak lamun jelema rumah satina taneuh tapi dendaman kuring curiga buah-buah taneuh sengketa komo nu asem banget meureun taneuh kuburan taneuh teu ngajarkeun panyakit dendam angin pelajaran hirup mun enjing jaga neng geto aya pakades datang ka dieu punten ibu-ibu mumpung dina pangaosan cek pakades teh wayahna jam 10 kudu ngungsi naha deuk aya angin puting beliung pan ibu sieun persiapan ayeuna keneh baju digemolan tuangan geus siap deuk ka mana ibu deuk ngungsi naha sieun angin puting beliung tapi ibu teu sadar ku angin puting beliung sieun tapi jelema teu sieun ku angin leutik ngahiliwir padahal nu leuwih bahaya mah angin leutik ya gegeras sok calik atos pangdongengkeun atos tuang atos ngaleueus atos lol angin leutik itu nu tukang nunutan ku angin leutik teh coba angin gede da moal aya nu nunutan bener cek ilmu orang Garut jelema kabeureuyan moal ku cucuk kuda tapi jelema kabeureuyan ku cucuk peda musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya lain Jepang lain Belanda musuh nu paling nyata tah awak sorangan aduh matak memeh merangan batur perangan heula awak sorangan lain popolotot wae ka batur aya sorangan teu kitu peta riweuh sing balik atuh ngumah wadah teh cek bapak kumaha cek ibu kumaha atuh cara ngumah wadah